Iya teh dia teh sabaraha bumi teh nya. Iya, tujuh bumi. bumi. Oh, sama-sama. Oh, di itu tujuh bumi itu nya. Di dia mah lemburna pangjolokna. Pangjolokna di itu nya. Ya geuning jalan oge di dia mah cacan sae. Ada, cuma ada jenis. Dai hujan mah Insyaallah kirang lareskeun mudah-mudahan. Iya, hujan nanti teh kana dieu. Oh, abdi teh sama bade ka dieu teh ti kamari kene. Mohon mong da eta hujan teh. Nya kan hujan turun, ka dieu mah. Abdi yang kadi curhat ya, Sa? Oh, mohon saya ningalian. Sobat, saya kambing oge sobat ya. Tuh. Ini berarti apa? 10. Teh. 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 Adi teh tajuk nih. Nya tajuk. Saha dia? Iya, iya. Oh, ini bawa ya. Assalamualaikum. Oh, sahabat kita. Kita teh tadi sahabat ya. Ya, mungkin. Oh, tuh sahabat. Dindingnya juga sahabat dari bilik ya sahabat tuh. Bawahnya juga dari bilik sahabat. Tuh. Buat sembahyang sahabat ya di sini tuh ya. Tuh. Kenapa ya? Tapi listrik mah alhamdulillahnya terselebetnya keringnya. Listrik mah alhamdulillahnya lebetnya. Yuk malah nanta gugug. Oh, mana? Oh, kotor. Hari di desa ya. Oh, tenang ini ya. Iya. Oh, assalamualaikum. Nu diangon na tepat bawe. Betul apa? Betul nggak? Oh, kawagal tuh. Oh, wah, maksudnya beli kawagal, ambil satu ambil lah hadiah gitu. Ini ngiringan tuh ya sih ya. Iya, sama. Oh. Sagrang saya geningan. Iya, soalnya itu atur nuhun, iya. Iya, di sini dia. Oh. Iya, suami mah atur nuhun ya. Isin tuh nama. Perang canak di abdi ge teh sama nama. Iya, deui berangkat. Iya, teh yang marah kalina. Barang kali coba ieu. Eta deui. Apa dia teh murang kali nama itu. Oh. Jadi ya mah cucu aguanya. Oh, itu ka dia merangkali, jadi kalinya merangkali, ka dia merangkali teh. Itu ka dia incu. Nya, Iya kayak Itu ka dia incu. uyut. Nakay nama abi. Oh iya. Dia teh saya coba dia badikeun. Kamu laporkeun ke Pak Jokowi. Nuhun atuh Cep. Mohon punten nyaminya. Karena eta kan nya Pak Jokowi meureun eta nya. Naon teh ya? Bantuan. Allahu Akbar. Jadi mohon. Iya teh Cibolang nya. Oh, bener Cibolang teh nya. Bapak hari sehari-hari suka mana sih Bapak? Sehari-hari suka mana? Sok damre sa kemampuan Oh, gitu. sakamampuhan yang warnanya tidinya. Damang. Mohon. Eta suka eta. Bon. Deh wis teh Yang bon. biasa Masuk ngebon gitu nya. Ada jam sekali. Oh, mohon. kapun gitu ai. Sis kota. Mohon. Kehutanan kata Oh, nu ku hutan. Oh, mohon. Segadu di Sanes umi teh jenengan teh saha? Eti. Umi Ati, Iya. Abah, Baen. Babaen nya. Iya. Oh, kawitna si umi mah nyeta. Hah? Si bapak itu mana kawitna? Ya mah di Jampang. Di Jampang di mana Jampangna? Sir Bitung Oh, di. di Bitung. Oh, kelasana abdi ge sanes surah mana da teh. Oh. Gampang. Sanes di Purbasari. Oh. Terang Purbasari. Oh, Derek Pasari. Oh. Purbasari kan nek. Sini ning. Derek Sini tuh. Sini ning nak. Yes, berarti. Incu. cucu. Oh, ini. saya cupu tuh sedaya Oh, lagi iya. sana semurian gitu. Oh. Iya mah teh. Hari nong etan iya saya si Abah sanes. Si Abah ieu di dia masjid dia. Tanjung. Muan. Oh. Banyak di dompang sepuna berkadua mah merenya. Nya. Muan. Oh.
Da benar. Hari berjamaah di sok seueuran. Sa anak-anak we. Taraweh. Oh, taraweh di dieu. Taraweh. Sepi kayak itu. Salat Abdi lambat kamar teh teu ka dieu menuju eta teh. Nah, kamar teh pan hujan wae gini kamar teh teh sareng nama yang dongkap tadi teh kamar kene. Mohon mau dak kumaha geuning. Hujan wae leur sareng teh. jalan Jalan aja. aja. Sering ka dia mah. Kumaha ya. Yang yang gaduh balasan gitu. Balasan ke mana? Kenapa dia menangkan gitu ke bumi itu menangkan. Oh. Ayo jumahan dari sempet kio balas. Jalan Insya teh Allah, mudah-mudahan pamitos dipublikasikan kieu mah mudahan pemerintah setempat oge ningalieun. Ya. Kayak ke sekolah udah kerja jam. Mana iya, Neng Sekolah iya. TK. Oh, di mana sekolah TK-na? Inya di Luhur. Di Puncak Buluh. Iya. Oh, mohon ya. Nama Pak Usep nama ini. Pak Mohon Ud. Ustaz ya. Mohon. Can SD can lebet SD teh. Bapak ieu tajuk ieu tos lami ieu teh. Lami. Lamin tos 5 sasih 5 usum. Namanya 5 usum aya gitu. Iya teh, iya teh. Bumi na teh ngan sabaraha suhu teh? 8 8 salapan ya, 8-an kita nya. 8 8 suhu. nya eta meureunan 5 jeung 3 8 8 suhu. Di dia mah pentanan masih kene saya kene meten saturunan kene orangnya. Oh, iya itu dia. Nya seueur. Nomor ayam mah. Mana itu meureun atuna mah kasepuhannya bari itu teh berenang. Mah Gampang dituna meureun urang kai keneh teh dede. 150 sana teh. Kira langkung meureun 150 nya gitu nya. Tapi si mah eta masih gini kiat kere lah kita mah paham. Mau pengen dia apa dia teh terus ningali nya. Hah? Terus ningali. Ningali keneh teh dengan kita mah Mau pengen tercerah eta mun nya. untuk tema masa kata mal mata sepuhe pengen gitu. Ningali sih ningali gitu. Acis meninggal ieu. Alhamdulillah ya artos mah. Acis mah naon hitungan. Aduh iya. Mohon abi pengen dongkap ka dieu teh asanes. Silaturahmi meureun mah abdi mah nya ka dieu teh. Ya cenah meureun naon cenah meureun ieu ka dieu cenah mah. Panaritos terang kieu mah pengen pernah ke jalan oge nya. Biasa saingannya apa meureun apa gitu. Mohon wios lah umi kererepot. Mohon pengen dongkap ka dieu. Gaduh maksudna silaturahmi kado apa yang abdi ieu teh saresna mah gaduh sanes gaduh yang namanya kaisin punten dia abdi rezeki salih tapi ya mas sanes bade ngarendahkeun keluarga umi punten abdi yang belajar berbagi lah gitu nya mainten sama me ageng oge punten ali teula nah kitu ngeudeun sama beung harga miskin heula meureun aya nolong beung meureun nya mohon abdi hayang belajar berbagi lah gitu Abi sarbi ke tadi cacan biasa agung mengaku kita. Namanya kaisin punten terus punten ya. Banyak punten ya. Punten ya. Alhamdulillah. Sing mapakatnya eta mah kalau misalnya uya. Ada kalau misalnya agung mah cacan biasa abdi teh sareng naon. Atur nuhun saya jangan aja meninggalin kita mah mudah-mudahan menangana amal kasayan seujang menangana sim ditampi ka Allah Subhanahu wa taala sing dibarokahkeun rezekina barokah umur menangana barokah selamat dunia akhirat kitu tah. Amin sering doakeun ka itu nya, abdi doakeun sing sehat. Biasa dongkap deui ka dieu mungkin. Abdi tertarik ieu kana tajugna ieu mudah-mudahan abdi mungkin hari Meni awannya jalan ya mudah-mudahan hari gaduh rezeki mungkin ya mah mudah-mudahan gitu tapi tong terlalu berharap gitu ya dia mah kirang bara atau sadayana direhab mah gitu nya mudah-mudahan kan entah ti abdi penting ti mana we gitu nya mohon sing rezeki ti Allah gitu orang dapat bekal ibadah kilang bara cara batur geuningan agreng ada maksudnya pokoknya hoyongna lama gitu da punten da
tentram minangkana ibadah oge Wah. minangkana sana Dari netepan Jumat mah katong pinten kali itu Katong ya. Apa itu, Kak? Masjid Agung. Mohon. masih dagang. Abdi teh kantos amangan teh. Mung anu paling ditu na geuninganan. Mohon. Baunu itu. Mohon, mung tos teh araya nya Araya. siapa namanya. Itu emang atas lupus. Mohon, kantosnya teh amang ditu. Hmm. Mohon mi sanes kerang sono itu betul nya. Ya, jadi silahkan lancar. Serius lah. Mohon. Sanes kerang sono abdi teh dong apa dia teh nya seukeun bujung leunah terus nanaon. Kosan tenan teuing. Da ari itu sonten kana teh araya Ya, meureunnya. ya, ada Mohon. juga namanya Uwi gitu nya teh. Oh, mohon. Saya sagadu kegiatan minangkana salit Kak kebonnya teh. Mohon. Oh, mohon lah, mohon sik sehat si Bapak semuanya. Amin. Mudah-mudahan. Ya pengen dia doakeun we gitu. Oi mah teh orang doana we pengen. Mohon. Insyaallah doakeun minangkana Mohon di kantornya punten nya sana we nya. Mohon. Banyak punten nya, banyak. Punten ya. Kau abdi di wagal yang banyak teh. Tenuju damai gitu. Mohon. Tenuju istirahat. Mohon manganya di kantornya. Assalamualaikum. Itu bumi adanya tes Oh, di ya. Orang-orang Texan tadi itu. Ya, Ayo. Ararawa kita bu. lawan ngararawon buminya. Jakoy mah kita sa iya Naon na ya. Punten ah. Tuh, sahabat. Tuh rumahnya juga masih asri ya sahabat ya. Nah, iya bumi Pedalaman banget tuh sahabat. adanya. Dia mah laras dia jampang pelosok teh. Iya. Mohon di pelosoknya bangetnya. Oh iya, oh iya nya. Oh. No. Tapi tos oke ya parabola mah. Mohon. Hai sahabat jangan sini saja. Tapi enakeun ya, di pedalaman kieu teh. Mohon. Dan kini kalau kita dilebetkan karena YouTube ya teh. Kalau dokumentasi abdi. Terang. Jadi aya sinyal tara di dia. Sinyal. Sok di luhurnya. Oh, jampang pelosok. Jampang pelosok. Wah. Ayangkin. Jampang pelosok. Mohon, jampang pelosok. Sakatanan promosi ka dieu. Biasa ngan teh aya nu garulisan mah mahungkul nya tah. Abdi teh mah we. Di desa Karanganyar teh ku abdi teh hampir saberapa persenannya? Kayak putrian di dalam. Teu aya. Oh, entah maksud anu di ku abdina gitu, mama sareng mama gitu. Mohon. Di dieu teh gadisan teh di dieu teh. Alit kene tah kan Aduh. Iya nya gadisan teh nya. Aduh, saha namina? Salsa. Aduh, geura ageng atuh nok. Geura ageng. Mohon. Insya Allah mungkin ku abdi dipublikasikan. Mudah-mudahan we nya ya tah. Mohon manganya sadayana nya. Mohon punten nya di wagal. Mohon. Insya Allah sanes waktu abdi dongkap deui. Mohon mudah-mudahan. Mudah-mudahan Mohon. Ka ditu mah jalan nya. Ayo manganya. Sahabat baru sampai dari rumahnya si Abah saya apa tadi teh? Hanan. Hah? Siapa deh? Oh, kemana lah? Mungkin sahabat vlog kami cukup sekian sahabat ya, mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan ambil yang baiknya dan tinggalkan yang buruknya. Mudah-mudahan vlog kami bermanfaat buat sahabat dan sahabat. Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.